hirup manusia tara lepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang bisa ngalepaskeunana sing saha nu hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna hikmah Gusti nu janten rumusna leres pisan rumasa. Naon rumasa teh? Masalah. Rumus masalah tadi tadi dinten. satu keraosnya jika eneh urang teu ngawangkong tentang rumasa Enak terus tepanggeul. Enak terus tepang deui. Nah, dieu aya sora manuk. Oh, Manuk teh sapertos masalah. Anjeunna aya masalah dikurung. Nah, janten kumaha rumusna supaya kaluar tina kurungan. Tah, urang upami dikurung cek manuk teh da abdi mah langkung nyaman dikurung kunaon nyamanna? di paraban Di Paraban. Tapi memang tapi da silokanya siloka eta mah. da ari orang Sunda mah tara jauh ti sinir jeung siloka Leres. Tapi ulah dikurung ku masalah. Tah, ieu ulah dikurung ku masalah. Tapi masalah dina diri manusia teras aya. Satuju teu? Satuju. Tah kumaha carana supados urang teu dikurung ku masalah. Tah aya ieu. Kudu bisa lepas. Obrolan urang dinten ieu perkawis kataatan. Ya, taat bahasa Sundana naonnya? Tumut. Nah, dina katu urang supados tumut kana sagala rupa seueur hal. Nya. Cing, aya ilustrasi tumut. Pengalaman pangintennya. Pengalaman. Nya. Pengalaman sim kuringnya Itu cenah ieu ti payun heula cenah abdi bade nyerios. mangga nu. Kadang urang osok disinghareukeun kana naon teh mangrupa masalah dina kahirupan teh nya. Kadang urang osok mangprung, osok hayang lepas tina masalah teh hayang ku cara instan. Osok nganalkeun diri sorangan. Memang eta karaos. Musim kuring. Da eta teh kadang-kadang sok poho kitu nya. Lamun urang aya masalah teh henteu jol inget ka pangeran. Jol riweuh we heula sorangan tah kitu tah. Encan ngagoler mah kitu nya. Terus we kitu tah poho ka pangeran teh. Eta teh duka panyakit, duka naon teh nya. Dalamun ka pangeran teh sok poho. Naon tah kira-kira awa balik tanya. Nya kulantaran panginten teu ngandalkeun pangeran. Dina kahirupan sadedina. Henteu ngajadikeun budaya gitu ya. Jadi henteu eksis terus gitu. Tapi upami urang tumut mah ka pangeran sok karaos. Rupina mah eta teh dodoja oge jiga nanya keur manusia gitu nya. Lamun urang aya masalah teh henteu jauh langsung sumping ka pangeran. Tapi sok neangan heula. Ku akal sorangan tah. Eta rupina anu janten masalah dina kahirupan teh kitu nya. Anu karaos ku abdi duka ari anu sanes mah gitu. Lamun aya masalah teh sok beleng we. Kadang sok riweuh heula kana mumet heula gitu tah. Nya teh eta nu kamari diobrolkeun ku urang-urang. Nya. Kadang-kadang kamanusaan urang teh mayunan masalah langsung we nyamut kumaha carana. Tapi kan kamari Bu Hani terus nyarios. Apakah eta teh mangrupakeun hiji kelemahan kaya manusia teh?
Rupa namanya jeung namanya kalemahan oge Ieu eta nya. sebet kalemahan kumaha nya da eta mah tos ieuna panginten. Kadagingan gitu. Terus dipasihan katiasa ka manusia ka mampu kangge mayunan masalah. Tapi dina masalah eta kan seueur gogodana anu dipangaruhan ku kaayaan kahirupan urang teh. Tah ayeuna dina masalah ieu tumut ye. Kenapa ieu teh urang teh ieu teh ngobrolkeun teh naon ieu teh mana teh ieu urang teh teh. Perkawis kataatan Oh, tumut. kataatan. Tumut. Ya. Ya, aya balukarna upami urang tumut tah tadi. Upami urang teu tumut kana aturan pasti bakal ngadatangkeun masalah. Leres teu? Leres. Cobi aya contoh teu pengalaman cing di lalu lintas lah. Upami macet masalah sanes. Ari macet mah masalah, Ya. tapi eta mah sanes kulantaran kalakuan urang. Ya. Ya pengalaman teu henteu tumut urang tiasa ngadatangkeun masalah. Oh iya teh. Tapi upami urang tumut aya balukarna oge. Aya pengalaman teu. Ibaratna mah ieu lah budak ame teu tumut ka sepuhna. Ujang, pangmeulikeun gula tuh ka warung. Nya mak. Cicing we si Ujang. Jeung kamari eta. Nya, sapotos kitu henteu tumut ka sepuhna. Ayeuna mah rek kieu we atuh ieu ya. Lamun kolot baheula gitu nya. Nya. Jang ulin teh disenal. Bisi Nah. kacugak. Nya, Bisi kacugak. Bisi kacugak. Nah, eta. Nya. Tapi eta budak moal atuh mak kitu nya. Moal di sendal, moal di Tah, Moal kacugak. kacugak. Moal atuh mak moal kacugak da hati-hati. Tah. Tah. Ari kolot mah sanajan encan beres kacugak ge sok Sok tos bising. hati-hati gitu lah. Kudu hati-hati. Nah, kusabab eta budak teh eta henteu nurut ka kolotna, keur bae we henteu disenal. Nyaho-nyaho ari ngararat henteu disenal teh ya teh nya arek aya cucuk arek teu kan teu nyaho. Nya. Beres we tah. Nah, eta contona. Eta anu Upami disenal mah cucukna ge ngan kana upami disenal mah kitu Nya. nya najan aya cucuk ge. Ya malah ari nepikeun ka ngagap Nya. istri mah. Oh. Nya, leres. Eta contona teh. Eta contoh teu taatnya. Nah, Eta Contoh teu taat. contona teu nyumpikeun taat. masalah. Nyumpikeun masalah. Oh. Ya. Anu riweuhna saha? Urang keneh nya kolot keneh. Saya si Ujang jeung kolota oge si Ujang nama nyeri kolot namanya mantep. Kolotna nu riweuh oge. Nya. Kang Willy aya Abdi mah perkawis tumut teh pangalamanana bade ngagulkeun pun anak. Jantan anu di alaman ku pun anak nya. tumutna nya tadi kan nyebatkeun perkawis hiji budak anu di Biwarang nganggo senal tah pun anak mah kieu. Pan zaman ayeuna mah barudak zaman ayeuna utamina malih mah sanes barudak bungkul. Rata-rata ibu-ibu misalnya kaum istri ayeuna mah punten teh hari. Ieu rata-rata tos alim masak geuning alim ka dapur, hoream ka dapur gitu. Da ayeuna mah nyangu oge gampil katu nyetrek geuning pan aya ka bubur mah. Rice cooker cenanya nama. Mohon ke karar itu tak komo barudak marana warna-warna gitu terus alim ka dapur anak mah ku pun bojo ku ibuna dididik eta teh kudu bisa masak gitu. Memang cenah engke teh nikah teh ngawangun rumah tangga lain ngawangun rumah makan gitu. Tapi alasan barudak mah kitu nya. mohon tapi Tapi mohon nya pan sok aya alasan ada lain kewajiban nyaman ayeuna mah awewe teh kudu ka dapur gitu. Tapi eta teh tetep penting cer gitu. Ieu kaparigelan teh keterampilan istri teh gitu. Nya anjeunna teh tumut ka ibuna nya diajar ngabantosan gitu. Tah deui kan misalnya dina aya acara sanes camping sih naonnya ayeuna mah upami barudak sok aya piknik atau napi naon gitu. reuni Live in gitu. Panginten eta nya live in gitu pokona anu sasarangan di hiji tempatnya di asrama atau napi di mana gitu. Tah jantan andalan rencanganana nya ku
raos pasakanana sarua teh kitu tah Iya. gitu jeung peurana teh miwarangna karencangan ieu sariakeun ieu na bahan-bahanna bumbu-bumbuna ke ieu anjeunna nu masak gitu. Tah eta buah tina anjeunna tumut ka ibuna gitu kan. Janten nya dipuji oke ku rencanana gitu. Jadi aya berkahna nya. Mohon leres. Tumut Aya ka pahalana. Ieu sepuh teh. Oh. Tah ayeuna kadieu nyarioskeun barudak ieu. Ari sepuhna kumaha perkara salah katumutan eta. Tah. Pengalaman teh. Upami sepuh nama ieu mah nya ena urang nyaroskeun dina kasunaan. Nya. Kasunaan gitu. Upami urang ngemutkeun nu kumaha atuh ari anu pangkuh jeung anu tumut teh etek seurna jiga kumaha. Kan kudu aya yeuna kudu aya naon teh upami aya deui pertanyaan jiga nu kumaha gitu kan. Nah, tapi sepuh kapungkur mah gitu nya pasok aya pawadian ku paribasa. Urang mah lamun urang lamun ngagem ilmu gitu nya, lamun ngagem pangabisa, ngagem pangawruh teh kudu dilarapkeun satangreud pageuh sagolek pangkek. Tah eta ngandung silokan jero. Jero Tah, pisan. jadi anu ngaranna tumut teh kitu nya perhanteun teh kudu dicangreud nepi ka pageuh. Dinu ati sanubari dinu awak urang lain ibarat iket. Gitu tah. Atau tapi kongkorong. Kongkorong gitu. Kudu dicangreud, kudu sacangreud pageuh. Sagolek pangkek ulah dilepaskeun. Ari golek naon cing? Nah, tah apa nya goleknya? Kayu golek teh. Suluh kitu nya. Tah, jadi kudu ulah lepas. Di talian sing pageuh, kudu dicekel ulah nepi ka leupas. Tah eta sacangreud pageuh sagolek pangkeh tak kitu deui lamun urang. Tah percantenan ka pangeran teh kudu nepikeun ka kitu dikitukeun kana jiwa urang, kana diri urang. Disangreudkeun kana diri urang, kana batin urang. Ulah nepikeun ka poho, ulah nepikeun ka lali. Di mana wae keur kumaha wae urang kudu inget ka pangeran, kudu tumut ka pangeran, kudu percaya ka pangeran. Tak nu kitu anu ngaranna iman teh ceuk saur sepuh kapungkur mah. Percaya teh kudu nepikeun ka sapinuhna we gitu. Kudu dipageuhkeun, dicangreudkeun gitu. Kalebet dina ngawangun hubungan suami istri gitunya. Istri teh entong pinjol, korban pinjol. Anak pinjol deui wae. Cuma ka mana wae si bapak ieu nya. Henteu nyarios ka carogena aya tagihan. Iya. Paling geulah lamun geus aya check out. Nyonya geus aya check out teh dina ieu teh dina pemerintahan. Tah eta jaden Tapi asa eueuh hubunganana. kena tumut ka hukum aturan dina ngawangun rumah tangga. Eta maksud teh caroge kudu nyarios ka istrina. Balaka. Nya balaka upami aya masalah sami oge istrina kedah ieu tah upami urang tumut kana hukum eta pastilah rumah tangga teh kira somnya janten berkah sapertos eta tadi Kang Willy nya ngambuhani urang taraskeun ngambuhani Kenang we ibu haninya. salaku ibu rumah tangga gitu. Nah ari orang Sunda mah lamun urang rumah sabodo kudu alewohnya. Mohon kudah Naon Taros. Nah, eta alewoh teh. taros entong asa dikem-kem ku nyalira ada. Ari alewoh teh kebang daun cing. Cing Bu Hani, dina hal tumut ieu aya balukarna teu tumut aya balukarna upami tumut ka ieu balukar gitu. Da itu rasa hal tumut teh sanes mung saukur ka Gusti Hungkul. Mohon leres. Tumut ka sasama misalnya aturan-aturan ka nagara pamerintahan anu ngadamel aturan-aturan. Teras suami istri eta. Ka murang kali oge. Kan urang ngadidik murang kali teh aya aturanana.
Terus teh Terus. kumari maka pemerintah teh ngadamal aturan. Terus dina hal padamelan. Oh. Nya padamelan karyawan panginten kedah tumut ka atasanana direkturna atanapi nu gaduhna. Oh. Eta pasti aya balukatna. Nyawa teh itu anu bari diteruskeun teh ngantos Mohon tah mani eta dina hal tumut eta kumaha ye dina kahirupan urang-urang sadaya. Mohon. Memang dina kahirupan orang pan pasti aya aturannya, aya aturan di mana-mana. Tapi aya oge nu nyebat aturan teh aya kanggo dilanggar cenah. Kulantaran aya aturan, jadi orang tiasa ngalanggar dumasar kana aturan. Nah, eta lepat, eta mah lepat. Eta Aturan hikmat di mana nya? duka eta mah. Hikmatan. Hikmat sanes hikmat eta mah lepat eta mah. Lepat. Mohon. Tapi orang kan sok kitu. Aturanna kedah nganggo helm. Ya, nganggo anu helm, caket kanggo anu tebih. Kanggo ka jalan raya, upami caket-caket mah nganggo topi we, anu siga helm gitu nya. Da aya polisi. Nya, teu aya polisi gitu. Atun teh malah kumaha-kumaha di jalan sanaos caket misalnya gitu. Janten seringkali orang ningali aturan teh aya kanggo dilanggar padahal aturan teh aya kanggo urang teh tumut nya. Aturan di sekolah, aturan di padamelan, aturan di jalan raya, aturan dina ngarumah tangga, aturan dina keagamaan gitu nya, patalina sareng Gusti Allah. Eta urang kedah nyepeng kana aturan-aturan eta. Dina siloka oge aya saleresna pahala patali sareng tumut kana aturan ieu, patali sareng tumut kana aturana Gusti Allah. Nyuwunkeun Kang Omen tiasa nembang siloka 2 ayat 1 dugi ke siloka 3 nya punten. Ayat 1 dugi ka 4. Urang ningali heula kumaha. Mohon leres. Kidung ieu mah. Anak ulah poho kepapatah bapa nuku bapa diucapkeun omat ku hidup ingetkeun sabab eta teh mata kade untung sarta panjang ulah tinggal ti satia jeung satuhu kongkorongkeun eta teh dina beuheung tulis dina sanubari lamun kitu ku Allah tangtu di mana ku jama di pika resep sakitu bidawuh pangeran lenyepeneun urang sadaya. Mohon saya pisan kan dina ayat nu kahiji disebatkeun ulah poho kana papatah bapa anu diucapkeun omat ku hidup ingetkeun. Janten aya papagon-papagon dina siloka ieu patali sareng kahirupan urang. Nya urang tadi anu sataacana tos ngagunemkeun patali kumaha urang ngandelkeun pangeran. Nah, prinsip eta upami urang teu tumut nya moal katampi ku urang berkahna gitu. Dina guneman nu sataacana urang tos ngagunemkeun kedah gaduh sikep hirup nu sae anu leres. Eta oge upami urang teu tumut kan moal katampi pahalana kanggo urang. Janten abdi ningali di dieu anu nyerat siloka ieu nyebatkeun yen kahirupan urang teh aya aturan, aya batasan, aya pager anu kedah dipilampah ku urang. Kumaha carana disebatkeun di dinya non teh matak hade untung sarta panjang umur. Janten upami urang tumut kana aturan saleresna nya sanaos ieu siloka nya urang teh mantak panjang non teh
hade untung untung, sareng panjang panjang umur. Nah misalnya upami usaha urang halal saluyu sareng aturan tangtos kan janten upami usaha urangna padamelan urang anu diical ku urang teh henteu tumut kana aturan kan upami dina bahasa Indonesia mah disebat teh penyelundup soalna teh kitu kan nya janten henteu tumut kana aturan pamarentahnya ditewak kan kitu janten aya balukarna narika urang hirup tumut kana aturan anu memang janten pager kanggo lengkah urang. Pahala nu salajengna upami urang tumut ayat nu kaopat disebatkeun urang teh bakal kamanah ku Allah di mana ku jalma dipikaresep. Nah iya saya pisan. Misalnya abdi karyawan. Abdi tumut kana aturan. Upami lebet tabu sabaraha, uih tabu sabaraha kan eta teh aturan ieu pisan nya tiasa disebat dasar lah gitu. Entara telat, cap jempol henteu telat, lami-lami kan ditinggal ieu karyawan sae ieu. Bade muka cabang di tempat sanes. Nah, kumargi urang ditinggal sae ka manah? Kan ku pimpinan urang ka manah? Dipilih tah saha anu bakal janten calon-calonna ditinggal deui tumut upami kapimpinan sopan upami dipasihan target pada melan kedah rengse leres henteu lami kitunya henteu nganggap enteng nah. Kan misalnya Kang Willy damel misalnya di sekolah kitunya di kampus tangtos upami urang bade milih mahasiswa tuladan oge kan salah sawiosna aya kriteria tumut leres. Nah upami mahasiswana tukang ngalawan tara kuliah gitunya tara non teh peunteuna goreng wae gitu kan moal dipilih salaku mahasiswa tuladan janten ieu aya berkah tina urang tumut teh ulah tebih-tebih heula ka pangeran ya kana kahirupan sadidinten aya berkah urang dipikaresep urang ditinggal ieu Kang Omen mah bager tara aneh-aneh gitunya urang ajakan gitu janten sekretaris RT misalnya gitu kan pami bade nabeh kayak gitu ngajakan teh nu bager ya kan tumut kana aturan henteu dipasihan terang henteu ngambek gampil ngambek. Nah di payunan Gusti oge jalmi anu tumut karena papagon Gusti di mana diberkahan. Carana memang iya saya pisan dina ayat katilu urang teh kedah satia sareng pinuh ka asih janten rupina upami manah urang hoyong taat teh modalna urang satia sareng asih ka sasami asih ka pangeran sadayana dikongkorongkeun dina beuheung teu aya istri anu kongkorongna hoyong katinggal janten awon tangtos kan nganggo kongkorong hoyong katinggal langkung geulis langkung pantes kitu tah kasatiaan ka asih oge ieu dikongkorongkeun dina kahirupan urang taat ka pangeran tangtos urang oge kamanah di pangeran ku pangeran taat kana aturan-aturan dina kahirupan urang sadidinten oge urang bakal dipikaresep tangtos abdi percanten eta pami urang ningali si ieu mah tara non teh ngalawan wae bahla wae non teh ngalanggar wae kitu kan moal urang ge henteu resep kitu nya kirang panuju lah kana sikepna janten saleresna seueur berkah upami urang tumut kana aturan sadidinten kana budaya kan orang-orang Sunda oge aya aturanna nya kasepuh kedah kumaha nyariosna upami nuju ngalangkung aturanna kedah kumaha leres upami istri calik pamega calik kedah kumaha eta kan katingalina sederhana gitu caket sareng urang tapi contohan ieu cari pamaget sareng cari istri nah upami henteu tuhu kan urang kirang sae oge eta budak teh jalingkak cenah diukna oge kawas kitu gitu kan tadi henteu ka manah ku manusa oge kitu upami numutkeun abdi mah dasarna nyaeta dasar urang tumut teh
ka asih kanyaa sareng Satya. kasatya. Mohon. Janten sanes kapaksa. Sanes kapaksa. Leres. Pami kitu mah nya. Mohon. Nu dasar kitu mah ngemut oh nyanya urang teh midamel hal ieu teh kulantaran asih ka anjeunna. Mohon. Nah janten rumus ayeuna, rumus masalah urang anu ayeuna nyaeta kaasih sareng kasatiaan janten modal urang tumut ka pangeran. Janten Gitu. urang taat kana aturan pemerintah oge kulantaran urang tumut ka Pangeran. Aya deui lamun urang tumut sareng taat ka pangeran aya janji di dinya. Aya janji pangeran di dinya bakal maparin jalan nu lempeng. Leres. Sareng panjang umur. Panjang umur. Tah, Nuhun. tapi teu panjang umur wae di dieu aya deui. Hade untung. Hade untung. panjang umur gak digeringan wae mah keur naon. Leres. Matak dina Jeung hade untung. hade untung. Janten seueur pahalana. Lamun dagang, heuk payu ari eueuh untung kan. Plus. Nah kitu nya. Mohon nya. Mun pisan ayeuna nya dina Semua. ulah ditanding ngomong ieu teh saya baktosna. Sambung deui ke kuno. Ya deui. Sanes waktos. Teh mohon atuh. Urang sambung. Aya teh urang sambung deui ke. Anak king ulah poho kepapatah bapa nuku bapa diucapkeun omat ku hidup ingetkeun sabab eta teh mata kade untung sarta panjang ulah tingati satya jeung satuhu kongkorongkeun eta teh dina beuheung tulis dina sanubari lamun kitu ku Allah tangtu di mana ku jama di pika resep sakitu bidauh pangeran nyepeneun urang sadaya anak king ulah poho kepapatah bapa nuku bapa diucapkeun omat ku hidup ingetkeun sabab eta teh mata kade untung sarta panjang umur ulah tingati satya jeung satuhu kongkorongkeun eta teh dina beuheung tulis dina sanubari lamun kitu ku Allah tangtu di mana ku jama di pika resep sakitu bidauh pangeran nyepeneun urang sadaya